Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat kitab Iqna dina channel YouTube Abuna Pisah. Tanbihun. Lawajada lamun manggihan saha ar-rajulu lalaki saoba haririn kana baju tina sutra pakot ngan sakikituna lajima mangka misti hu ka itu rajul naon asatru nutupan bihi ku itu saobu harir. Walayal zamu sareng teu misti huka itu rajul naon kot umak nektek kana perkara zada anu ngaleuwihan itu ma alal aurati kana orat wayu qadamu sareng diheulakeun itu saob harir alal mutanajisi bari mandeurikeun anu kanajisan pis sholati dina salat wayu qadamu sareng diheulakeun naon al mutanajisu anu kanajisan alaihi bari mandeurikeun itu saubu harir pigoeriha dina salianti itu salat mimma nyatana perkara layah taju anu henteu butuh itu ma ila toharoti saubi kana nyucikeun baju walau salat sareng lamun salat saha amatun amat maksupatarro sihalna anu dibukakeun sirahna paatakot tuluy merdeka itu amat pisolatiha dina salatna itu amat wawajadat sareng manggihan itu amat sutrotan kana tutup-tutup wajaba mangka wajib alaiha ka itu amat naon antas turo nutupan itu amat ro saha kana sirah nah itu amat bihaku itu sutroh pailam tajid mangka lamun teu manggihan itu amat ma kana perkara tas turu anu nutupan itu amat bihiku itu ma ro saha kana mastakana itu amat banat mangka ngadegkeun bae itu amat ala solatiha kana salatna itu amat wayusanu sareng disunatkeun lirrajuli pikeun lalaki naon ayal basa kudu make itu rajul li salati pikeun salat ahsana siabihi kana pangsaena bajuna itu rajul wa ayyu shalia sareng kudu salat itu rajul pisau baeni dina dua baju li dhahiri qaulihi ta'ala karena dohirna dauhan Gusti Allah khudu zinatakum ayat khudu zinatakum kudu ngalap aranjeun kabeh zinatakum kana papaes aranjeun kabeh inda kulli masjidin dina saban-saban salat wasaubani sareng ari dua baju eta ahammu zinati pang penting-penting na papaes wali khobarin sareng karena aya hadis ida sholat lapan ida sholat ida sholat di mana-mana sholat saha ahadukum salah sahiji aranjeun kabeh pal iyal bis mangka yakti kudu make itu ahad sao baehi kana baju dua na itu ahad fa innallaha ta'ala mangka sanyana Gusti Allah ta'ala eta ahaku leuwih ngahak itu Allah ayu tazayyana kana di papaesan saha lahu itu Allah wa yukrohu sareng dimakruh kenaon ayu sholia sholat ieu jalma pisau bin halna make baju pihi eta tetep dina itu saob surotun ari gamar wa ayu sholia sareng kudu sholat saha ar-rajulu lalaki mutalabisan halna make kurudung wal mar'atu sareng sholat istri muntakibatan halna make bergo atawa muntakibatan teh anu nutupan kana larai ila antakuna angin kabuktosan ieu imro'ah eta pimakanin tetep dina tempat wahunaka sareng eta tetep dina itu makan ajanibun ari lalaki dengen layah tarijuna anu henteu gawe raraksaan itu ajanib anin nadri tina ningali ilaiha ka itu mar'ah palaya juju mangka teu meunang laha ka itu mar'ah
naon rob unnikobi ngangkatkeun tutup rarai, wayajibu sareng wajib naon ayakuna kabuktosan naon asatru nutupan eta bilibasin tetep ku pakaian tohirin anu suci itu libas hae sukodaro dina sakira-kira kawasa ieu jalma alaihi kana itu libasin tohirin. Pain azaza mangka lamun apes ieu jalma anhu tina itu libas au wajada atau manggihan ieu jalma kana itu libas mutanajisan halna anu kanajisan wa ajaza sareng apes ieu jalma amma tina perkara yatharu anu nyucikeun ieu jalma kana itu libas bihi kalawan itu ma au bisa atau dikerem ieu jalma pimakanin najsin dina tempat anu najis walaisa sareng henteu aya ma'ahu eta tetep sartana ieu jalma illa saubun angin naon baju layak pi anu teu nyukupkeun ieu saub ka itu jalma lil aurati pikeun orat walil makani sareng pikeun tempat salat sholat mangka salat ieu jalma arian halna ditaranjang pi hadihi suari dina ieu gambaran asalasi anu tilu ieu suar wala i'adata sareng teu wajib ngabalikan deui salat eta maujud alaihi ka ieu jalma idza qadaro di mana-mana kawasa ieu jalma kana itu i'adah walau wajada sareng lamun manggihan ieu jalma sauban kana baju ligoerihi milik liana ieu jalma hurima mangka diharamkeun alaihi ka ieu jalma naon libasuhu makena itu saub wa ahduhu sareng nyokotna itu saub minhu ti itu goer kohron halna maksa walayal zamu sareng teu mistihu ka itu jalma naon qabulu hibatihi narima kana pamerena itu saub kanan naon qabulu hibatihi narima pamerena itu saub lil minnati karena panggonggorokan alal asohi cekaul soheh bal yusolli balik ta salat ieu jalma arian halna ditaranjang wala i'adata sareng teu kudu ngabalikan deui salat eta maujud alaihi ka ieu jalma walau aaro sareng lamun nginyeum ieu goer hu kana itu saub lahu ka ieu jalma lajima mangka misti hu ka ieu jalma naon qabuluhu narimana itu saub lido pil minnati karena lemahna panggonggorokan pa ilam yakbal tuluy lamun henteu narima ieu jalma kana saub lam tasiha mangka henteu sah naon salatuhu salatna ieu jalma likudratihi karena kawasana ieu jalma alal sutroti kana nutupan walau ba'a sareng lamun meuli ieu goer hu kana itu saub iyahu ka ieu jalma au ajaro atawa nyewa ieu goer hu kana itu saub bahwa mangka ari itu saub eta kalmai tetep sapertikeun cai pitayamumi dina tayamum wasalisu sareng ari anu katiluna eta alwukupu cicing ala makanin luhureun tempat tohirin anu suci itu makan palatasihu mangka henteu sah naon salat tusahsin salatna hiji jalma yulaki anu ngantelan naon ba'du badanihi sapalih awakna ieu sahos aulibasihi atawa sapalih pakaianana ieu sahos najasatan kana najis pikiyamin dina ngadeg au kuudin atawa dina diuk au rukuin atawa dina ruku au sujudin atawa dina sujud warobi sareng ari anu kaopatna eta al ilmu terang bidukhulil wakti kana asupna waktu salat al mahdudi anu dibatas itu waktu syar'an ceuk sara pain jahila tuluy lamun teu apal ieu sahos hu kana itu dukhulul wakti li aridin karena anyar datang
kagoe min sapertikeun ceudem au habsin atawa dibui pi maudhi'i mudlimin dina tempat anu poek wa adami sikotin sareng henteu ayana jalma anu kapercaya yukhbiru anu ngabejakeun itu sikohu ka itu sahos an ilmin anu bijil tina kanyaho ijtihada mangka ijtihad ieu sahos jawajan kalawan menang in qadaro lamun kawasa ieu sahos alal yakini kana yakin bisobri kalawan sobar awil khuruji atawa kaluar waru'yati syamsi sareng ningali panon poe masalan umpamana wa ila sareng lamun henteu in qadaro pawujuban mangka ijtihad kalawan wajib biwirdin ku wiridan minal qur'ani anu tetep tina Al-Qur'an wa darsin sareng ku ngadares wa mutolaatin sareng ku mutolaah wa sholatin sareng ku salat wa nahwi dzalika sareng bangsana itu nu kabeh ka hiyatotin sapertikeun ngaput wa sawati dzaikin sareng ngadenge sora hayam mujarrobin anu dicoba-coba wasawaun sareng eta sarua bae al basiru ari jalma anu ningali wal a'ma sareng jalma anu lolong wa amila sareng ngamalkeun ieu sahos alal aglabi kana anu leuwih galib fidonnihi dina sangkaanana itu sahos pil aglabi kana anu leuwih ngalindih pidonnihi dina sangkaanana itu sahos wa in qadaro sanajan kawasa ieu sahos alal yakini kana yakin bisobri kalawan sobar au ghairihi atawa kusalianti itu sobar kal huruji sapertikeun kaluar li ru'yatil fajri karena ningali pajar walil a'ma sareng eta tetepikeun jalma anu lolong kal basiri sapertikeun jalma anu ningali al ajiji anu apes itu basir taqlidu mujtahidin ari taklid ka jalma anu ijtihad li azzihi karena apesna itu a'ma pil jumlati dina sakabehna amma idza ahbarohu sikotun wallahu a'lam bishawab.